tapi eta teh si Kai Kaboa eta teh geus menang nalaah mah dieu nya eta teh kasebut teh combong Comong. tah jadi disebutkeun combong teh geus aya bolongan kieu ngan ieu mah combongna teh bakal nerapna teh ka urang asing ka urang negeri soalna badan gitu dah combong mah keur jimat ka awewe tah kitu jadi kayak begitu pangejeng urang asing teh combong eta wah geus pasti gitu kenapa soalnya biar menang nalaah mujarab kai ya teteh Kaboa eta teh ti menang tatapa teh da hese atuh terus nomor 8 ya di kumah lah kumahnya di minyakan minyak ieu nanti jalan tah lain namanya zaitun jadi karena teh nu nempel teh orang Arab nu pada itu menjarang badag gue orang Amerika orang Jerman